Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari sareng dicarioskeun dina sebuah khabar anin nabiyyi alaihi salamu ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sanyanyana Kanjeng Nabi qala parantos ngadawuh Lailata usriyabi dina wengian disrokeun kaula ila samai ka langit urido maka ditingalikeun diasongkeun alayya ka kaula jamiul jinani seluruh surga-surga. Fara'aitu teras kaula ningali fiha dina eta surga arba'atu anharin aya opat pirang-pirang sungai nu kahiji naharun min ma'in ghairin asinin sungai tina cai anu henteu pernah berubah rasa sareng warnana teh wa anharu min labanin nu kadua kaula ningali sungai lam yataghayyar ta'muhu anu henteu pernah berubah rasana nikmat we selama-lamana masyaallah. Wa naharun sareng kaula ningali sungai min khamrin anu caina teh berupa arak. Jadi engke mah arak teh halal, bahkan meloba boleh kurang minum sepuasna ge halal di surga. Wa naharun min asalin musaffa sareng nu kaopat aya sungai anu didamel ku Allah tina madu anu murni. Kama qala Allah Ta'ala sakumaha anu difirmankeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala dina surat Muhammad ayat ke-15. Masalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharum min wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Al-ayah maknane wallahu a'lamu bimuradi. Masalul jannati ari perumpamaan surga allati wa'idal muttaquna anu dijanjikeun pikeun jalma-jalma anu tararakwa fiha dina eta surga-surga teh anharun aya sungai mimmain ghairi asinin anu terbuat tina cai anu henteu payau. Caina teh henteu berubah rasa sareng bauna teh. Wa anharum min labanin sareng dina jero surga teh aya sungai-sungai dina cai susu lam yataghayyar anu henteu berubah ta'muhu rasana eta cai teh. Wa anharum min khamrin sareng aya sungai anu caina berupa arak ladzatin lisyaribina anu matak nikmat
pikeun jalma-jalma anu minum kana eta arak. Wa anharum min asalim musaffa sareng aya sungai anu cairna berupa madu anu disari atanapi anu dipilih atanapi anu murni. Sawaktos ieu sungai-sungai ditingalikeun ka Kangjeng Nabi, sawaktos Kangjeng Nabi diisrokeun ka langit teh, faqultu kemudian Kangjeng Nabi nyarios, ya Jibrilu wahai Jibril, min aina taji'u hadhil anharu, di mana ieu sungai-sungai teh ngalalocor caina, wa ila aina tadhabu sareng ka mana ieu cai teh ngalirna. Wa qala Jibril alaihi salam, teras ngawaler malak Jibril alaihi salam, tadhabu ila haudil kausari, ieu cai-cai nu aya di surga teh bakal mengalir menuju haud ka al kausar atawa telaga Al-Kausar. Wala nadri akan tetapina saur malak Jibril kaula ge teu terang, kaula teu uninga min aina taji'u ti mana ieu teh cai datangna. Fasalillah ta'ala, maka saur malak Jibril coba atuh anjeun Muhammad ngadoa ka Allah, memohon ka Allah ayu alimaka supaya Allah masihan uninga ka anjeun, au yuriyaka atawa ningalikeun ka anjeun, nunjukkeun ka anjeun di mana eta cai-cai surga teh sumberna, ngalirna ti mana. Fada'a, teras Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadoa Rabbahu ka pangeranana Kangjeng Nabi nyaeta Allah. Faja'a malakun, maka datanglah satu malaikat, fasallama, terus eta malaikat yang ngucapkeun salam ala nabiyyi alaihi salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sareng nyarios eta malaikat teh ka Kangjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, gommil ainaika, coba pereumkeun kedua soca anjeun. Pagomittu aini, kemudian saur Kangjeng Nabi kaula mereumkeun kana dua soca kaula. Summa qala, beres dipereumkeun socana Kangjeng Nabi, teras ieu malaikat teh nyarios deui, iftah ainaika, coba Muhammad buka deui ku anjeun dua soca anjeun. Fatahtu, maka teras kaula ngabukakeun kana soca kaula. Faidan, maka tiba-tiba ana inda syajaratin, Kangjeng Nabi parantos aya di sebuah pohon di sisi tatangkalan. Waro itu sareng kaula ningali kubbatan, satu kubah, min durratin bayda'a, anu didamel tina inten anu putih. Walaha sareng ari kubah teh babun ngagaduhan pantok, miya kutin akhdara, anu didamel tina yakut anu warna hejo. Wa kufluhu sareng ari koncina atanapi gembokna eta kubah teh min dahabin ahmar, didamel tina emas anu warna beureu. Lau anna jami'a ma fid dunya, seandaina seluruh perkara anu aya di alam dunia, minal jinni timimiti jin, wal insi sareng jalmi, waqifu cararicing ala tilkal kubbati, di luhur eta kubah teh, lakanu pasti bakal
misla toirin seperti manuk jalisin anu kerdiuk ala jabalin di luhur gunung saking ku gede na eta kubah berarti Masya Allah. Fara'aitu terasaur kangjeng Nabi kaula ningali hadhil anharul arba'ata ningali ieu opat sungai anu tadi teh tajri mengalir min tahti hadhil kubbati di bawah ieu kubah. Jadi sumber nate berarti dina ieu kubah sumber cai surga teh. Falamma aradtu an arji'a maka sawaktos Kanjeng Nabi bade kembali deui bade wih deui ninggalkeun eta kubah qala teras nyarios li ka kaula malakun malaikat lima la tadkhulu fil kubati wahai Rasulullah kunaon salira henteu lebet kana eta kubah. Qultu teras kaula nyarios kaifa adkhulu wa babuha magfulun kumaha kaula bade asup kana jero eta kubah sedengkeun ari panto na eta kubah tepan magful dikunci. Qala kemudian malaikat teh nyarios iftahu cobi buka ku anjeun atuh wahai Muhammad eta gembok kubah teh. Qultu teras Kangjeng Nabi nyarios kaifa aftahuhu kumaha kaula mukana kana eta gembok. Qala saur malaikat miftahuhu fi yadika apan kunci na eta gembok aya dina panangan salira. Qultu teras Kangjeng Nabi nyarios wa ma huwa naon atuh kunci na eta gembok teh wahai malaikat. Can ngarti kula mah ye datang ka dieu kula teu mawa kuncina naon. Qala teras nyarios ieu malaikat teh Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kunci eta kubah teh nyaeta ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu minhu maka sawaktos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadeukeutan kana eta gembok. Qultu teras Kanjeng Nabi nyarios Bismillahirrahmanirrahim. Fanfatahal kuflu maka terbukalah eta gembok teh bibarkati Bismillahirrahmanirrahim. Sawaktos ieu gembok teh terbuka padakhaltu fil kubbati teras saur Kanjeng Nabi kaula lebet kana eta kubah. Sawaktos Kanjeng Nabi lebet kana ieu kubah faraaitu maka kaula ningali hadhil anhara ieu sungai-sungai teh tajri mengalir min arbaati arkanil kubbati mengalir tina opat tihang eta kubah. Falamma aradtul khuruju minal kubbati maka sawaktos Kanjeng Nabi bade kaluar tina eta kubah teh qala li dalikal malaku maka nyarios ka kaula saur Kanjeng Nabi eta malaikat teh hal nadarta wa ra'aita nah anjeun parantos merhatoskeun sareng anjeun parantos ningali. Qultu teras Kanjeng Nabi nyarios naam sumuhun kaula parantos ningali kana arkanul kubah kana tiang kubah sumber cai teh. Qala li teras nyarios deui eta malaikat teh ka Kanjeng Nabi
undur sanian coba tingali ku anjeun anu kadua kalina tingali deui coba eta falamma nadartu maka sawaktos Kangjeng Nabi ningali deui kana eta tihang-tihang anu aya di kubah teh ra'aitu maktuban ala arbaati arkanil kubati maka kaulah ningali dina luhureun opat tihang kubah teh tulisan Bismillahirrahmanirrahim wa ra'aitu nahrul ma'i sareng kaulah ningali sungai anu berisi cai yakhruju min mimi kaluar tina huruf mim bismi tina lapad bismi wa nahrul labani sareng kaulah ningali sungai susu yakhruju min ha'i kaluar tina huruf ha Allah tina lapad Allah wa nahrul khamri sareng kaulah ningali sungai arak yakhruju min mimi kaluar tina huruf mim ar-rahmanu tina lapad ar-rahman wa nahrul asali sareng kaulah ningali sungai madu yakhruju min mimi kaluar tina huruf mim ar-rahimu tina lapad ar-rahim saparantosna Kangjeng Nabi ningalian kana eta sumber mata air anu aya di surga teh fa'alimtu maka pahamlah kaulah saur Kangjeng Nabi kaulah ngartos ayeuna mah anna asla hadhil anharil arba'ati bahwa sumber ieu cai anu opat teh minal basmalati kaluar tina kalimah Bismillahirrahmanirrahim saparantosna Kangjeng Nabi ningali sumber cai anu mengalir ka sungai-sungai anu aya di surga faqala Allahu maka teras Allah subhanahu wa ta'ala nyarios ya Muhammadu wahai Muhammad man dzakarani saha jalma anu inget ka kaula bihadhil asma'i kana ieu nama-nama min ummatika ti umat anjeun faqala terus eta si jalma teh ngucap biqalbin khalisin dibarengan ku hate anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim kana cariosan bismillahirrahmanirrahim saqaituhu maka kaulah saur Allah bakal masihan minum ka eta jalma min hadhil anharil arba'ati tina cai sungai-sungai anu opat ieu Masya Allah pan urang jari maca bismillah mamineng sering maca bismillah teh dina salat oge pan urang sok maca bismillah rek ngaji bismillah rek minum bismillah tinggal urang tuturkeun eta ucapan bismillah ku hate anu ikhlas mudah-mudahan urang sarerea sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu dipasihan leueut tina cai surga anu opat ieu amin ya Allah ya rabbal alamin wallahu a'lamu bissawab.